usaha keur ngajejes bingungnya ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh cek geuna ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtungna mah imah wasa potong nyanaknya heueuh cek geuna ieu kumaha kahareupna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah ulah bingung-bingung cek Kiai Husain Al-Imani hari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am baca 202 artinya pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeuh rahmat Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ya khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu mah sapi nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang nah kagagahan Kangjeng emang kumaha kagagahan Kangjeng pembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana Abu Jahal belajarna di nyana Haji Nasir di nyana Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar cimande dagang salak di dieu kiciuan melulu teu meunang mani krepek-krepek adal kieu wah aya orang set giliran aya musuh lupa orang dagang salak di Bogor iya duduan ieu teh beres we tapi lumayan yang nyingsinan kadal bae mah golok panjang biasa dicabut pendek goloknya panjang udah ge sieun euy mah Haji Pendek goloknya panjang amat ieu Masya Allah sajuka jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu lain dagang bae jelema nipu lain ka awewe bae nipu lain ka pemerintah bae nipu golok pakai nipu ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir kula geus sakit boh hebat hati golok Masya Allah kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok yuk maksudnya paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan rong dicabut ya set inna lillahi wa inna ilaihi raji'un potong nah sirukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku jana kagagahanana jangkung gede jelemana pas amprok jeung Kangjeng Masya Allah digang nu hese lumpat cakrukara mad aing keheul ka dia dikerumuni manusia disegani manusia dipakai karesep ku manusia dek lompat ke mana dia pernah karangkas Nas balik ngaran dia itu poteskeun dia tinyawa dia kain ngaing guru penca di Mekah eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh Bu Jahal Abu Lahab anak buah aing ayo sia di ka mana lompat cek Kanjeng Nabi hayu orang adu kekuatan jah ngelawan dia hayu sok orang adu kekuatan saha coba nu eleh wow eta kirukanah langsung ninju
Pereupna geus segede kalapa. Rukana masyaallah. Asana lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut, dikieukeun pae. Kae ku gagak ada geus langsung balepak bae. Haji Nasir mah kena angin ada ngagulibes. Gagaknya sarukana tenar. Jawara geledegan, masyaallah karim. Kanjeng langsung ningali permainan Rukana, tenang Kanjeng. Begitu leungeunna datang ke Kanjeng, cekal ku Kanjeng. Begitu dicekel, awakna ku Kanjeng dicekel. Sakitu gedena, mungkin sakintal setengah maya Rukana. Diangkat ku Kanjeng Nabi. Set, lalu ini ku bayar gua. Cek Kanjeng Nabi langsung ditutupkan. Atuh kapoekan. Kanjeng Nabi sidak kebaik ya. Sidak gagal. Begitu udah dulunya remeng-remeng. Aya kene dia emang didinya. Ulah coba-coba sih ya. Ayo cek Muhammad udah. Cek Kanjeng udah. Awas ya. Ulah awas atuh kuari bae sih. Langsung masang deui. Begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae. Teu ngalawan Kanjeng kieu sidak. Langsung ditijuan ku Rukana. Dek sadaekna. Memehna malaikat Jibril datang. Mat, tenang, ulah dilawan. Sidak. Hidak. Begitu ditijuan langsung ke Rukana. Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Kacan nanyakeun sabaraha kali. Sieu mah bawel jasa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Acan ieu mah budak ja. Nyawa si Acen. Kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin. Sia kuaing aing make tanaga batin nang di Cisoka. Pelor geus dahar kuaing, gabah geus dahar kuaing. Ambo. Pohara teh Cisoka pohara eta. Nah, langsung dibetenkeun. Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten. Ngan ka pacirit. Lain tanaga nu kaluar. Beres. Dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Timiti ditaruh. Terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerahkeun. Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Datangkan geus sajam nang oleh pas. Ayo terus, Kanjeng terus. Subhanallah. Ye hayu. Golek paksa. Langsung teu pamit deui balik ke Rukana. Bebe jaka babaturan. Woi, orang di urang geus aya ahli sihir. Cak eta Muhammad orang ahli sihir, kos kitu ge ulah diantep. Encan diangkat jadi rasul kakara umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan. Babacaanna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baca 202 dibacana ngan ulah napas. Kira-kira tuh Haji Nasir langsung aduh. Macana 202. Pokos aya jelema usahana keur ngajejes. Usaha keur ngajejes, bingung nyana ngobrol jeung anakna. Nak, usaha abah ieu keur kieu bae. Heueuh sageuna ieu. Boro-boro ngagedean urang hutan tungtungna mah. Ieu mah wasa potong nyanaknya. Heueuh sageuna ieu. Kumaha kaharepna ieu urang? Jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah. Datang, begitu datang. Tata dina jana geus ngomong ti heula ka anakna, duh itu ti jauh kene aya kiai. Asana kurang tepat amat cek genanya datang urang keur kieu. Lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan, tetapi urang keur riweuh. Datang sasalaman, ngomong kieu je Kiai Husain. Sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat.
lantaran atuh lah sakumaha tadi diobrolkeun mah jeung kadangnya ti jauh kene wali mah nyahoan penting sing ade wali mah nyahoan nyana beureum banget beureum tetep jujur ka imah ulah bingung-bingung cek Kiai Husain Al-Iman hari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeu rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pemajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kari luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae teh ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat neangan Ki Husain ieu ka mana Ki Husain maksudna terima kasih tidak kapanggih asal datang ka imahna eueuh salila nyana aya di imahna mah tak Ki Husain teh datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan wah pasti dek mere kae wow malah geus diteleponan kapan mau ke sini kapan udah ada kerasanya belum kiai tolol sama kiai kos gitu mah kiai aya kuari kiai na ge aya kiai asli embung dibere jalainangnya nang Allah ayatna ge ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus dipasrahkeun ka Allah tidak ikin ka panggih nah eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah kari sok kukula diijazahkeun ka kabehan bisa aya kesulitan perdagangan ya khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu mau sapi sekarang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu dituntun tolol lah amal manjur nah surat naon tadi kakek kula bejaan suratna dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya kari nah iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ke rukanah ngaleh-leh teu kuat nah tenar kahebatan Kanjeng kagagahan Kanjeng kasep aya di Kanjeng ganteng aya di Kanjeng gagah aya di Kanjeng pinter aya di Kanjeng cerdik aya di Kanjeng wah segala aya di Kanjeng aduh awewe lapar neuleuh Kanjeng seubeut ku kasep-kasep aya jelema geus 2 peuting teu dahar asal neuleuh Kanjeng ya Allah seubeut urang coba keur seubeut neuleuh Haji Pendi lapar urang keur seubeut neuleuh Haji Nasir belu ai lapar bantengan belu bahasa Jerman ya Allah ya Rabbi Kanjeng masyaallah hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kanjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoa lah Kanjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah
ulah jadi fitnah ka kasepan abdi, ulah jadi fitnah ka gantengan abdi. Sakumaha fitnah na kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula, sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula, jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara. Sanggeus di penjara loba fitnah-fitnah nu lain. Amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah. Kangjeng kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga. Kangjeng Nabi Yusuf eleh ku Kangjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem. Urang lagi pendek kan kasep tapi tenang tentrem. Maksudnya teu kahayang teu naon. Datang ka embung urang leuleuh beungeut nage. Datang ka embung urang. Gitulah Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb kasep Kangjeng teh. Nah, iyalah Kangjeng membawa rahmat. Membawa rahmat. Maksudna kumaha? Besi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi diutus. Rahmatna terus ke kampung urang sehingga urangnya oh pangeran teh Allah. Besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi, rasul terakhir teh Kangjeng Nabi. Rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero. Urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kangjeng. Besi aya anu bodoh kasorot ku rahmat Kangjeng ulah datang ka bodoh. Kan aya jelema bodoh salat ya kan nu bodoh momal beres. Aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji. Begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang. Pas ngeujeuna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai. Bodoh kan. Akhirnya tetep baiknya ada sholat ke masjid. Begitu sholat dengke. Sholat dengke di kalur ke hiji. Allah dengke Allah. Sabelah maksudnya. Iya doang nu napak dia henteu. Kalau ditaranyakeun kunaon can ke di sholat teh nanya sih eta kunaon sih dengke. Masya Allah gak aya ge lamun aya huru hara di lembur ya di lembur. Besi aya nu hajat, besi aya nu hajat. Wow, aya golek, aya naon. Urang dek nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah. Salatna sabelah ieu diangkat ka luhur. Salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting. Kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan. Masyaallah. Dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi. Kula eta dibere wiridan ku almarhum Abah. Salatna sabelah doang kitu tah. Sabelah napak, sabelah jengke. Baca ayatna mah dikeun aing mah. Geus mah baca bae deui. Teu. Eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan. Aya nyaho coba wiridan ti almarhum. Dibaca teh ku kula bari jengke. Maksudna salat suratna eta, rakaat kadua suratna eta, bari jengke setengah jam salatna. Jadi 20 menit ruku, 20 menit urang jengke tah. Bangsa anu boga penyakit darah tinggi, darah rendah mal beres. Bener eta. Kakarak sarokaat naik ke 2 rakaat geldug. Wah, hebat aing ye. Diijabah. Tah eta aya kos kituan tah. Ngaranna ge keur ngora. Dimanta gajeun teu dipake ku kula. Paling ge paranti lamun hujan doa dibaca. Ku kula pernah. Rabbi firli wali walidayah kan eta. Lamun hujan eureun. Pernah hari Haji Pendi diturunan kan ku kula. Hajat Haji Epi. Ber caknya na ieu doa ti kiai dibaca ku nya Rabbi firli bakaning bareng Rabbi firli wali walidayah warhamna kamarwan eta hujan makin gede. Haji Epi geus kieu bae isi doa kiamat teh kira teh mendang pisan ti kiai coba teruskeun Rabbi firli wali walidayah warhamna terus boh tenda hiber cak Haji Epi geus ulah ngadoa geus ulah ngadoa lah bah atuh ieu mah acak-acak pacak-acakan kabeh barangnya na teu ngadoa eureun teh hujan. Atuh malam eta nya jeung Haji Nasir diusir teh balik sia tenda aing acak-acakan. Atuh bebeja isuka ka kula ka itu Ki doa teu banjur hadiah heula teu henteu ya atuh teu beres batak guguruna kudu make kukudang nyaman teu kukudang da
dasar cililenci. Nah jalan sholat isya belah begini dikaluhurkeun kabeh kaget aing ditanya coba beres sholat ditanya sia sholat kunaon eta tadi ulah sok ulah tanya sholat bae sih cenah teh lain kabehan di jaduan apa kayak sia masuk jam manya hiji aing wudu cenah teh di keran pas deuk mbah ieu eueuh caina mantep teh ditapakeun ku aing tolol sia mah eta karana bodoh supaya kasorot ulah bodoh baik iya lah rahmat kanjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah mentak aya rahmat Allah Masya Allah ulah bodoh-bodoh teuing hakos aya deui nu bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi deuk imaman itu kan kudu wudu deui nah banyak sih dilangsungkan bahkan diitut batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nangtung we di hareup ku tukang geus kajajar deuk takbir imam can takbir sih nyana tetep we kieu bae ku datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya sholat masing-masing kan sholat masing-masing ini mau kebal amat si imam takbir ngomong henteu naon henteu geus beres kabehan saralat ditanya sia nangtung bae emang kunaon aing nungguan imam sakena nungguan imam siap tadi tidak jadi imam lain beusi aya nu imaman nu sejen aing titah di dieu pan opo eta nggak rusak kakak ieu bodoh karena Lumadak ulah datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmat menyorot Masya Allah lumadak masjid hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ke ulu sholat nih para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kanjeng Nabi kakara umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bobojeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok ke bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng meresep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ieu di jalan teh dekat Madinah begitu dekat Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kena angin onta pablesak nyana nage ragag gitu ragag nyana waduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah begitu dekat masjid aya tukang samangka itu baheula makan masih demeureun di zaman Kangjeng mah ya saya aya anak ngan di sisina tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sakean lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nya teh ke kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ente salat samangka hah izin atuh cek Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk salat deuleu samangka haju eta keur salat cek Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu isi cak Masya Allah tuah kok kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan da sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sebenarnya mah kula moal ka dieu ge beda sabodo lah teh urang teh geus moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi ngan aduh cekula teh ieu kula mah lain dekat masjid hasbunallah lain dekat panitia lain dekat Jipendi mah kula mah ka ibu-ibu bae mana ka hayang kapanggih jeung ibu-ibu kula mah jeung ibu-ibu ga lain nu kolot da ieu lah jadi malam ieu urang caritakeun Kangjeng
intina masyaallah Kangjeng memandang urang boro Kangjeng waliullah ketika disalaman assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir nyana ngajawab ketika urang salam ka wali sanga assalamualaikum ya Sunan Rahmat ngajawab nyana bahkan neuleukeun ka urang teu maot assalamualaikum ya Maulana Hasanuddin Banten atuh Syekh Maulana Hasanuddin neuleukeun pernah ieu Haji Pendi kukula dibere cara-cara kos gitu pernah nyana assalamualaikum ya Hasanuddin naon sia orang Hasanuddin urang dia itu salah. Nah ilah para jamaah kaum muslimin urang cinta ka Kangjeng nyaritakeun Kangjeng nu sakitu hebatna bosan-bosanna jeung nyongsrong bae kunaon eta rasa cinta urang ka Kangjeng mendak dicukupkeun heula sakieu insyaallah iraha-iraha urang lanjutkeun deui nu jelas nu penting tanda urang cinta sehingga urang karahmatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebabina Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم